Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten mitra-mitra sadayana bagia. Tepang desa rangkangari dina acara dongeng Sunda. Iya dongeng Sunda teh anu nyanak judul Bagaspati. Serial Patih Buncir Hideung seri ka-40. Mitra-mitra sadayana kamari teh dina seri ka-38 nyaeta nuju nyarioskeun Patih Buncir Hideung nya buncirnya hideung anu nuju di Kampung Cinyumput anu ngadama kariuhan. Jantan maksudna Patih Buncir Hideung bade ngawut-ngawut bumi si Urjit sarang badannya anak hartana. Bikainya nya mitra-mitra. Mangga supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar mangga PRT. Abi mangiringan wae kitu cek Mang Kurdi jeung Mang Aso. Ya, ayeuna mah hayu urang ka pos ronda. Atuh anu saterusna opatanana ngajugjug nyaeta ka pos ronda. Sabab lainna naon? Bisi aya kitu jeung kieu. Jeung beda karasana keluarga kasup ku PRT. Komo ku Aki Junaid mah hiji kolot anu geus pangalaman. Kajadian anu tumiba di Kampung Nyumput teh memang kajadian kakara ayeuna kajadian. Jeung hawana beda. Jadi kajadian alam anu ruksak boh lini anu asli ukarsana Allah jeung hiji panyakit atawa hiji bencana anu dilakukeun ku makhluk Allah. Emang dasa kabeh kajadian waya di alam dunia ieu ku izina jeung ridona Allah. Tanpa izin mah sanajan siluman ge moal bisa kukumaha. Sanajan kalakai murag eta aya izin Allah. Tangtuna ge PRT salaku pamimpin di kampung eta boga rasa tanggung jawab keur ngajaga dina keamanan jeung katengtreman wargana. PRT moamikeun lamun wargana aya masalah nepikeun kacilaka sok sanajan PRT cek kasarna mah babakti ka nagri sebaraga ka nagara ngalewatan warga estuning teu aya gaji tetepieun ka insentif tong boro zaman baheula tuh. Sanajan zaman ayeuna ge aya insentif tapi insentif teh lain keur itu keur ieu tapi keur alat atawa keur kebutuhan pelayanan masyarakat. Bari jeung teu badag are di kampung mah nya. Ari 7.000 mah meureunan. Katiti we sapoe. Cukup we keur jajan orok mah meureun eta ge. Da orok leuwih mahal pan jajana. Susuna, pemperna, segala macemna. Tapi sanajan RT gajina saeutik warga teh sebagian warga ieu mah sebagian nganggap sepele ka RT teh. RT nana naon cenah. Awa gunana awa gadagna.
Padahal sebetulnya mah tugas jeung fungsi RT teh berat kacida. Panayana naon mah nu disalahkeun teh RTW jeung RW. Nanaon ka Pak RT, nanaon ka Pak RT. Kitu dina kahirupan nya kembali deui kebijakan eta mah kumaha kebijakan pemerintah. Daturan jeung pelaturan nangtukeun pamarentah anu geus digodog ku DPRD. Nya atuh lamun kitu mah tiap-tiap 1 juta sabulan ari cukup masih moal ngan ulah sampaikeun ka 200.000 teuing. Ayeuna urang malikan deui nyaeta Patih Buncir Hideung. Patih Buncir Hideung geus cengkat deui. Karasa awak Patih Buncir Hideung asa risak. Tulangna meuni lalinu. Asa pararotong. Nyaeta urut tadi ti bebet ti luhur sakitu luhurna jeung sakitu tarikna. Atuh awak budayut kitu ngaranna siluman. Saleutikna ge awak siluman. Sagedena anak muning nya ku ukuran 2 muning ge ti bebet nya lumayan. Tong boro ngaran siluman nyaeta Patih Buncir Hideung. Namun muring dibebetkeun ti langit piraku teu pucat bacret mah. Komo ieu siluman ngan ari siluman mapan kuat jeung ditakdirkeun ku Nu Maha Kawasa umurna panjang. Sakitu mah da geus aya patokan meureun. Lamun jalma mati bebet ti luhur nya ku syariat meureun teh bicret bacret mah komo ninggang batu. Pan ieu mah lain awakna anu cacat teh tapi batuna anu amburadul. Pan beda mode bangsa urang ge salaku jalma lamun ti bebet nu leutik mah pan nya nyeri mah nyeri ngan beda jeung ti bebet nu gede. Pan gede mah blug cenah. Anu saterusna Patih Buncir Hideung awatek ajianana nyaeta keur mulihkeun awakna anu karasa asa ringsek. Sanggeusna Patih Buncir Hideung ngawatek ajianana dadak sakala awak Patih Buncir Hideung jadi jag-jag deui sabihara sabihari. Bobohan siluman loba pisan kasaktianana jeung loba pisan elmuna. Cek kasarna mah labu sakitu mah teu kudu ka rumah sakit ari Patih Buncir Hideung mah. Cukup ku boga ajian atawa ngawatek ajianana beres. Pan bangsa urang mah nyeri beuteung nya tangtuna ge nya kudu ku obat nyeri beuteung. Da sigana mah meureun mitra-mitranya ari siluman mah tara nyeri beuteung sigana da tara ngadar cengek meureun gitu. Da dina cengekna geus gede kumaha di siluman mah. Anu saterusna Patih Buncir Hideung kalandeuh nyaeta nempo kalandeuh. Breh katempo pisan handapeun eta pasir teh aya hiji imah. Keur Patih Buncir Hideung mah geus teu bireuk. Geus teu bireuk deui mitra-mitra yen eta imah teh nyaeta imah si murtad. Da Patih Buncir Hideung mah mineng pisan atuh nyaeta ka imah si murtad deh. Boh dina nyokot wadal anu disebakeun ku si murtad. Atawa lamun dina ngirim harta emas, intan, berlian, duit pan dianterkeun teh langsung ku Patih Buncir Hideung. Komo dina nyokot masalah seba mah eta leuwih penting. Kadang-kadang Patih Buncir Hideung sok datang ka imah si murtad teh lamun si murtad menta tulung. Contona pangaruksakeun sawah si anu kebon si anu dianggap ngewak ka manehna.
Kadang-kadang si murtad sok nitahan ka Patih Bunciredeung pangirimkeun panyakit cenah ka anu pangirimkeun anu kitu ari si murtad mah lain ngirim dahareun ka warga teh tapi ngirim panyakit da tadi teh dina uteukna dina hatena teh geus ladag ku dosa geus ladag ku Kang Ewa. Jadi lamun aya sautak seutik masalah jeung si murtad teh teu boleh ngagunakeun siluman. Etik-etik siluman, etik-etik siluman. Siluman etik-etik. Kitu pagawean si murtad salilana aya di kampung Cinyumput. Jeung lain sapoe dua poe, lain sataun 2 tahun. Aya kana 15 tahunan kurang leuwih nyaeta Patih Bunciredeung sok datang ka imahna si murtad. Panon Patih Bunciredeung merong ka eta imah. Pok Patih Bunciredeung nyarita. Wah, walah kodoh. Itu di kokobrok si murtad deh. Kok beneran sia. Aing bakal diaut-aut. Kata mah aing menang parentah ti Gusti Prabu titah nyokot hartana. Weh, kok kebenaran. Kan aing mah cukup si murtad nu bakal diganggu atau nu bakal diruksak ku goblokna. Hartana ku aing rek digumugan deui ka nagara. Jeung sakalian warga ku aing rek diganggu, ku aing rek diruksak, ku aing rek dibere panyakit. Kitu cek pamikir Patih Bunciredeung. Abong si buncir, abong si hideung. Abong siluman hayangna teh ngandalak kawe ka bangsa manusia teh. Sifat siluman jeung iblis teh sifatna mimiti di bibitah heula. Tingali we jalma nu lemah imana, dibibita ku harta, dibibita ku itu, dibibita ku ieu. Geus meunang ngabibita kumaha cara supaya percaya. Pan blos weh ka hiji jalma anu leumpeuh yuni, garabag pan kasurupan. Iya ki cenah yeuh hayang gehu pedas, man kitu. Keuna teh kaincun anu tolol belegu dibere tahu pedas. Jadi pemikiranana memang di dieu perlu hati-hati. Geus benang ka bobodo benang ka singsieunan geus percaya pan gampang cek si siluman mah cara ngagibegeun dina kaimananana. Contoh nasi murtad pan geus kitu mah manehna cilaka 20.000 lain cilaka 12. Aya 12 mah dang ngitungna ge moal lila tapi rugi 1.000 lawe. Hartana dicokot deui manehna ayeuna aya dina leungeun Prabu Ruhung Bumi nyaeta keur ngagantian salila mayana ngabdi ka Prabu Ruhung Bumi ngadahar zina ngadahar dunyana. Ayeuna mah geus kieu mah nya kantu nampikeun we murtad mangga nyangakeun. Mitra-mitra sadayana sok sanaos ayeuna urang kasusah kabingung ngagulung tapi ari keimanan mah nya urang perlu dijaga. Lain nganu harti urang teu boga harta teu boga dunya senang
Sanes kitu ari ikhtiar jeung usaha mah diwajibkeun. Boh cek agama, boh cek dari gama. Nganclang Patih Buncir Hideng loncat nuju ka Imah si Murtad. Abong Siloman loncat sakitu jauhna teh nya ti pasir kahandap mendingan sakolepat geus aya di hareupeun Imah si Murtad. Cakakak Patih Buncir Hideng meninya kakak bungah lain di kieuna. Wah inggo goblok si gede kieu mah dirayak. Diratakeun jeung aneh ku aing. Kitu cek pamikir Patih Buncir Hideng. Kata mah mayana gemes eleh tarung ku Bagas. Jadi mun kitu mah ngabarerang nomor kaduana dan memang parentah ti Prabu Ruhung Bumi kudu nyokot deui hartana. Anu saterusna Patih Buncir Hideng ngagibegeun awakna bari ngawatek ajianana. Teu kanyahoan. Gelebug. Aya sora angin meneng ngagelebug. Sorana tarik handaruan. Bobohan angin ciptaan atawa perwatek aya siluman. Beres kitu teu kanyahoan. Cileug. Awak Patih Buncir Hideng jadi ngagedean. Kumaha we anak gunung. Atuh Imah si Murtad teh aya dina mumuncangan suku Patih Hideng. Kumaha we Imah si Murtad anu dianggap gede mah keur di alam manusia mah nya gedenya jangkung nya tohaga. Tapi ayeuna mah aya dina mumuncangan Patih Buncir Hideng gede-gedena awak Patih Buncir Hideng. Cakakak Patih Buncir Hideng nya kakak seuri. Manusia ubah ingkar janji kain Gusti Prabu
Siapa yang nyunyung aing hakara dina torong turut. Gusti Prabu ya kaula mugia Gusti sing tiasa ngalehkeun eta mangkulu. Ya kaula anu nuju aya di nagara manusia. Aya di alam manusia bari ngalaksanakeun titah Gusti Prabu. Kitu cek Patih Buncir Hideung. Manehna ingeteun karajana lain naon bisik kumaha onam. Sebab di nagara siluman nyaeta Bagas anu keur ngamuk. Bagas anu keur ngawut-ngawut. Sedangkan manehna selaku papatih boga tanggung jawab anu kacida gedena keur ngamankeun nagara. Tapi ku ayeuna Patih Buncir Hideung boro-boro ngamankeun nagara. Boro-boro bisa nyalametkeun rahayat jeung pasukanana pan maehna ge bobor karahayuan teu kuat ngelawan Bagas Patih anu sakitu gagah sakti mandragunana. Pok Patih Buncir Hideung nyarita deui. Wah, tapi aing percaya ka Gusti Prabu. Yakin aing bisa, yakin aing ka Gusti Prabu. Gusti Prabu bisa nyangkalak eta mangkelu anu ngamuk di nagara. Kitu cek Patih Buncir Hideung. Patih Buncir Hideung teu apaleun yen karaton karajaan geus hancur ambruk rungkud rungkad nyaeta ku Bagas. Jeung Patih Buncir Hideung teu apaleun yen Nyi Marni geus bisa kabawa deui ka alam manusia ku Bagas. Sangkanana mah pasti cenah rajana bisa newak. Cek pikiran nama pasti Gusti Prabu cenah bisa nyangkalak eta manusia. Teu sadar manehna teh kasaktian patih jeung raja memang teu jauh beda sebenarnya mah. Lamun dina pangkat mah beda sasetrip. Jadi lamun berpikir panjang Patih Buncir Hideung manehna keok pasti rajana ge bakal medok. Tapi kan ari siluman mah dina akalna rada ponok, otakna rada buntat. Bunerangan saeutik beda jeung urang salaku manusia anu diberi akal jeung pamikiran ku Allah anu sampurna. Pan ku sampurna-sampurnana akal manusia mah pan ari embe mah lamun maok daun sampe nya daun awe jeung pucukna. Tara model jalma model manusia pan manusia mah pan akalna loba. Daunna dialak keur pada domba, pucukna dialak keur coe sambal, tangkalna dialak keur pelakeun, puguh deui ari beutina mah. Beres teh di karungan pan pagerna gede kakat sakalian cenah dawuh suluh di imah. Tah eta rujadna hiji manusia. Kurang-kurang nama jeung teu saeutik pan di alam kiwari di tahun 2023 jeung di tahun 2022 jeung tahun katukang geus teu aneh pan nu jadi anak ngagugat kanu jadi indung bapana. Naudzubillahi min dzalik. Teh saeutik ninina indung bapana nu dibantai ku manehna
jadi jahatna manusia leuwih-leuwih ti sato dina geus kaasupan idajil. Duka kumaha pan ayeuna mah sistem barudak lain ngarti tapi pinter karena main game. Komo ayeuna geus ramen deui tato-tato ning. Duka teuing lambangna tato-tato teh naha lambang adu sirah pakuat-kuat. Duka teuing nya mitra-mitra urang tongtonan we ku sadayana, nanging mudah-mudahan urang mah sadayana aya dina pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kapungkur ge kantos pan akar dibalik-balikeun, akarna di luhur, ari pucukna dihandap. Geus pararusing teh we lamun di Bandungan, tapi da kumaha disebutna ge alam dunya, alam rame, alam pana, alam riweuh. Anu saterusna Pati Buncirideng ngangkat suku katuhuna. Yau eta suku anu cebrag tur romeheun teh ngajejek suhunan imah. Yau borobo eta imah si murtad sakali ngajejek ku sukuna Pati Buncirideng anu jebrag tur gede. Ya tuh suhunana aya dina mumuncangan sakumaha dampal gana. Lamun luhur eta imah ku genep meter we atawa 5 meter aya dina mumuncanganana. Atau meureun sukuna anu jebrag teh aya meureun ari 7 meter mah 8 meter. Bogo we sakali ngajejek ke ambruk. Pati Buncirideng narik deui atawa ngangkat suku deui. Heu gebro suku Pati Buncirideng ngajejek deui imahna nyaeta si murtad. Eta jejekan bakat ku tarik-tarikna nepikeun ka imah warga meni ngarieg cing rarekot. Da gebliganana teh wah tarik kacida. Jadi sakali ngajejek ke suku Pati Buncirideng ngajejek siluman, nafsu siluman, suku siluman puguh we. Warga teh kareke reureuh tina kasieun. Basa tadi ngageblug teh basa Pati Buncirideng ragrag ti luhur. Ayeuna ngadak-ngadak warga pahibut deui. Bari kituna teh kalaluar bari cing gorowo. Pating gorowok bari jeung tulung-tulungan, bari jeung nyebut lini batur. Haduh lini batur eta lini aya deui kitu cek warga. Atuh kayan kampung Cinyumput teh kacau deui. Ayeuna mah leuwih parah tibatan tadi. Ceng gorowok mane jelas kadenge dituturkeun ku sora barudak anu careurik. Budak cerik mah soak telena naon? Soak ku sora cing gorowok jeung soak we pan budak teh rupa-rupa anu dijewang ku indungna teh. Panu teu sadar mah disangkana leungeunna padahal sukuna digusur. Caritana mah nya rek nyalabetkeun nu jadi anak teu dipikir akibatna mah. Bari jeung budak teh karek sare karek keup atuh. Keur sare langsung dipangku ku indungna jeung ku bapana. Mangkuna ge teu sirikna dijewang. Puguh we budak teh manicing garoak. Rewas lain di kieuna. Teu reuwas kumaha atuh mitra-mitra. Anu keur sare tibra dirawuna ge sateker kabak. Kumaha we anu keur narik
atawa keur ngabesot. Cing jararitna cing garorowokna warga saheng lain dikeuna pahebot kalaluar deui bari ruah riwih. Nu ieu tulung, nu ieu tulung, tulung. Kakacauan nu di kampung Cinyumput geus teu bisa kagambar ku carita, geus teu bisa ditulis dina buku, geus teu bisa kareka ku bahasa. Bingung keur Kang Ari ge kumaha nyaritakeunana nu puguh mah kampung Cinyumput kemper lain dikeuna kumaha we diserang ku gorombolan. Ari harita di pos ronda Pak RT Mang Kardi mangaso jeung Aki Juned sarua menira reuaseun. Cek kasarna mah cik keneh kajadian ayeuna geus breh deui. Pok Aki Juned nyarita, waduh Pak RT eta li ini datang deui kitu cek Aki Juned. Aki Juned gempeur lain di kieuna. Inget ka pamajikanana, inget ka incuna bisi kumaha onam. Jeung ayeuna mah karasa meni asa inggeng leuwih-leuwih ti tadi. Jadi anu tadi mah katambah meureunnan warga teh can pati apal. Ari ayeuna mah kadua kalina gegemeun atuh puguh we tumibana ka warga jeung kasararea reuas lain di kieuna. Karek kitu riag pos ronda ngarieg kumaha we anu diendeuk-endeuk. Eta kantor pos teh atawa pos ronda teh ngarieg aya kana 3 kalina. Mang Kardi mangaso pogo ning Aki Juned mah maneh ngalaper. Pok Mang Kardi nyarita, aduh pomoholan itu pamajikan ojong budak kumaha nasibna Pak RT pamajikan kuring kitu cek Mang Kardi. Pok mangaso ge nyarita, aduh nya Pak RT ayeuna mah hayu tong lila-lila di dieu bisi aya itu ieu lainna naon kuring mah inget ka anak jeung pamajikan kitu cek mangaso. Pak RT ge sebenarnya mah gempeur ningali kajadian samodel kitu. Angere Pak RT ge, Pak RT ge jalma tuh lain robot. Hate leutik Pak RT ge sarua inget ka anak jeung pamajikanna bisi kumaha onam. Sabab ngariegna aya kana 3 kalina. Bari jeung ayeuna mah gede kacida. Pok Pak RT nyarita, yo hayu atuh urang ka ditu urang sapeurkeun kitu cek Pak RT. Atuh anu saterusna Pak RT Mang Kardi mangaso jeung Aki Juned gancang ngajugjug ka tengah lembur. Dari kan pos ronda mah memang ari baheula mah tara aya di tengah lembur, tapi sok di nyimpen teh di jajalaneun, bahwa di jalan ngolecer atau pertigaan gitu ari baheula mah. Kan ayeuna mah rata-rata pos ronda teh di tengah lembur. Ari kapungkur mah teu mitra